meser odading ka Prancis, meser bakwan ka Taiwan, tempangkeun sim kuring aris wawakil ti kelompok 8 santriwan. Lamun sim kuring papenak sareng orang Jepang, sim kuring ngucapkeun arigatona. Lamun sim kuring papenak sareng orang Malaysia, sim kuring ngucapkeun apa kabar semua. Lamun sim kuring papenak sareng orang Jawa, sim kuring ngucapkeun piye kabare. Lamun sim kuring papenak sareng orang Sunda, sim kuring ngucapkeun sampurasun. Lamun sim kuring papenak sareng setiap umat muslim, sim kuring ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di samping teu disalempak ka kuping tapi teu kompak. Si Iki adi si Ardi cik urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim, ma'nana wallahu alam bimuradihi bidzalik. Langkung tipayun hayu urang sami-sami banjatkeun puji sinareng syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Puji anu ngajantenkeun panghias hati ti mimiti urang ngaji, hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah anu maha suci, nyatana Allah Rabbul. Puja anu ngajantenkeun panghias rasa ti mimiti urang muka acara, hayu urang sami-sami panjat anu maha kawasa, nyatana Allah azza. Rasa syukur ngajantenkeun panolak takabur ti mimiti urang kumpul, hayu urang sami-sami ku urang panjatkeun ka anu maha luhur, nyatana Allah Rabbul. Anu di mana ku kudrot irodatna urang masih tiasa patepang rarai, paamprok congkrok, patepung laung dina raraga acara muharaman pondok pesantren Muara. Sholawat sinareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana, nyatana seorang pemimpin anu adil jeung bijaksana, seorang presiden anu can pernah ngamam sarden, seorang pelamator anu can pernah naik motor, ti zaman naik kuda dugi ka zaman naik Avanza, ti zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah. Ani habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad Kehilap kakulawargina, para sahabatna, tabiin wa tabiatna, oge urang sadayana, mudah-mudahan singka angku, singka pangku, singka sangkek, singka kelek dijantenkeun umat mantena. Amin ya Allah ya Rabbal. Wakola Syekh Cinte anu kusim kuring dipi hormat Bapak pimpinan pondok pesantren Muara sinareng kulawargi besarna anu kusim kuring dipi hormat Dewan Asatid wal Asatidah anu kusim kuring dipi hormat Rois Roisah pengurus santriwan wal santriwati anu kusim kuring dipi hormat Dewan juri anu mani teu sareuri nu kapeda sim kuring bau tai, tapi mudah-mudahan aranjeunna masih lai tinggi khususna Kasim Abdi. Oke teu hilap kasadayana
rerencangan seperjuangan anu sami-sami kusim kuring dibanggakeun. Sareng santri anu marake peci anu nuju talabul ilmi, mudah-mudahan jaga ngengekeun istri spek bidadari kawas dewan juri khusus tanya eta TEP. Sarang santriwatina anu darenok, anu arolohok, anu mararake anrok, tur mararontok. Wakola Syekh Cinta tegakeun hatena keur bangsa Indonesia Raya anu keur dilanda kritis, dekadensis, moralam yadag wasalam gabres. Sim kuring ngadag di tempat bade ngadugikeun pidato anu judulna 4 unsur anu matak ngaruksak kana akhlak. Nu kahiji dadeulean, nu kadua duit, nu katilu dahareun, nu kaopat dandanan. Nu kahiji dadeulean, paningali ataupun panon. Tah, gara-gara panon akhlak jelema bisa jadi ruksak. Sabab naon? Sabab panon bisa dikategorikeun dasarna tina setiap kajahatan. Lamun teu bisa ngamanfaatkeun nana teu apal kana hikmahna panon. Naon atuh cenah ari hikmahna panon teh? Anu terang teu? Ari hikmahna panon teh saur Umar bin Hafiz aya 2. Nu kahiji jang ningal kana kaalusan kahadean anu aya di diri batur, diri orang lain. Dina arti lamun urang ngagunakeun panon urang ditingalikeun ka batur ningali kana kalusanana maka urang moal ngahinakeun, moal ngarendahkeun, moal ngagorengkeun kana diri batur. Hikmahna panon anu kaduana nyaeta keur ningal kana kagorengan kaburukan anu aya di diri pribadi, diri sorangan. Anu di mana lamun urang ngagunakeun panon urang ditingalikeun kana diri sorangan, urang bakal loba mahasabah diri nu khususna dina akhlak, moral, sopan santun jeung sajabana. Sakumaha dina sawios sair ari panon teh lil ibarat seuneu anu leutik terus ku urang diantep bakal ngagedean sahingga ngahabayakeun kana diring urang. Kitu oge panon lamun ku urang terus diantep ditingalikeun kana perkara anu leutik, kagorengan anu leutik, maka eta kagorengan anu asalna leutik bakal jadi ngabayakeun kana diri urang sorangan. Seperti halna di zaman populer anu ayeuna nyaeta ditingalikeun kana HP. Tah, HP sedengkeun HP teh ngagaduhan 2 aspek, aspek positif jeung aspek negatif. Nu di mana eta tergantung urangna nu makena. Tapi alhamdulillah urang di ieu pasantren mah teh nyakel HP. Batur mah akses, urang mah batur mah tiktokan, urang mah nyeseuhan. Tah mata urang kudu loba syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana anu matak ngaruksak kana akhlak teh nyaeta dahareun inumeun. Tah di zaman ayeuna geus loba dahareun inumeun anu haram di nagara urang. Contona arak, sabu-sabu, ganja jeung sajabana. Akibat minuman keras tawuran di mana-mana. Akibat obat terlarang riributan di mana-mana. Matak pantes pidau Kangjeng Nabi al-khamru ummul khaba'is. Ari arak teh biang kerokna tina saban kajahatan. Orang mabok bisa maling, orang mabok bisa zina, orang mabok bisa ngabunuh jeung sajabana. Tah mata urang kudu tiasa ngaraksa kana akhlak urang sadayana, oke kudu ngajauhan kana 4 unsur anu matak ngaruksa kana akhlak. Bung 2 heula dina wengi anu ayeuna kusim kuring dirugikeun, insyaallah lian kali tiasa patepang deui kumargi waktuna tos CS dina ayeuna mah. Sakitu wae mudah-mudahan manfaat khususna kangge sim kuring, umumna kangge sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Meuli jaring kamangun reja, meuli piring kamanon jaya.
sim kuring mah tara ngarepkeun juara, tapi sim kuring ngarepkeun piala sareng piagamna. Sakitu wae nu tiasa kadugikeun. Syukron katsiron lal timamingkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.